Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah aman tenang di jero mah eta bom dulu wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku para tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam gitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah haram sia ai mah haji ka mana aing anak lah ka ditu sugan aya di ditu di mana di ditu orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan teh hese dakwah ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jas eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man mar majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir saja leba anu pernah liwat beka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deukeun majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kudu aing liwat doang dititah ge asal ka aku murid we geus beres ya Allah ya Rabbi ikaromahna pohara jasa. Ya Allah, jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias si anakna langsung cerik datang ke Tuan Syekh aya naon abah maut atuh abah maut sih geus lila geus aya mah meureunana 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka. Bapak maneh pernah non gitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kulan teh henteu pernah nya nama. Pernah waung teh henteu nya nama. Nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Raja saya tahu ampura bapak ulama duh geus teh nyaon naon atuh pantes ka neraka gajian Tuan Syekh tapi tetep banyak nulu di neraka ku nyeri jasanya na digodok ancul-anculan taduh nu panas abdi betuasa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat udah gonta langsung tunggu ada langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun mang anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti ih cak Gusti pantama lain murid ira nyana jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengikeun teu pernah wauh teu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti Janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun nanti aya kos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka geur ge alhamdulillah rabbil alamin bejakeun ka Syekh Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah cenah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus
urid be pokona mah geus nya teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka manana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya je atuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulang mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab nanggus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti keleboh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi atuh geus maot papan kumaha cenah geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak aya kos gituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh ieu nu datang ka Tuan Syekh nu barodo pinter mah masa tuh kikitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maot di laut haju hayang hirup deui kumaha sih hayang hirup deui geus maot menta bayi mah coba ka Allah maksa pamentak aya geus geura balik bae tuh itu geus aya di mah aya geura balik nya ka ieu mah bang di deuleu hiji can aya nya nungguan balik deh ke Tuhan saya Tuhan can aya cekeunna di mana can aya can beureum Tuhan saya geus kira-kira balik aya ge datang ka imah keneh mah datang deui Tuhan sok halalaga abdi atuh ayeuna aya ke eueuh atuh iki mah pan bawa abdi lah itu bisa tuh bisa atuh itu bisa sih kaya itu bisa tuh nges tuh bisa karena cenah geus geura balik ulah segala laga ye hati lu ye mah moal set geura itu geura balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke dokter barang datang ka imah aya keur kieu mah je isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah ayo saya hirup gue lagi teka arti gue lagi jadi hirup deh gue dia Masya Allah ditangkap ke mana luar biasa tuh asa ngimpinya bebe aja ke Tuhan saya kuba ayah oh gak saya mah segera balik ke itu lain gitu eta Tuhan ku bisa ayah deh abdi mah hayang yang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal kaharti geus eta mah kawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah hartina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep jana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi
Ya Allah ya Rabbi, wali Allah datang ke kos itu, urang lamun ngadengikeun karomah-karomahna, okos lalagan, okos pohara, mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu. Hese teu percaya. Sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat. Mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae. Urang kumaha istimewana leuwih ti istimewa. Hese nyaritakeunana tuh. Jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat, nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu, kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi, naik deui ka luhur bulan. Tuan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae. Oh, sihir tah mah. Deuk kurang kumaha deui tetep bae sihir. Komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah. Teu dibukakeun pintu mata hatena mah atuh hese bae. Geus ulah dilawan mun Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna. Kan ieu karomah ieu. Soek tak karomah tah. Ya praksi bebeneran deh kos kituna. Ini bisa jokene enti tak kuki uci cenah. Ikat tempuhan. Aduh, hese itu percaya. Ya sudah pikiran batut. Urang bae percayakeun ka Allah, percayakeun ka Kangjeng Rasulullah, percayakeun ka wali-wali Allah. Jangka salametan urang beres. Jaloba jasa. Karomah Tuhan Syaikhul Qadir mana? Tidinya malaikat turun malaikat. Bejakeun kitu sakumaha mistina. Ayo bejakeun. Turun malaikat. Naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat. Iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini. Waduh dari Kronjo ya. Lain kos gitu. Siapa ngabayangkeun teh kos gitu lain. Ima di alam nu itu. Di alam zahir asup urang ke alam batin, asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masaruti. Eta gaib-gaib blon mah. Ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal kaharti ku urang. Urang mah kahartina model tadi. Urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan kaharti teh Gus ya. Kaharti jatuh mah aing pagawean aing jangan kos gitu. Atuh eta lengan nyaba ka mana panet teh datang. Atuh jelema nama di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna. Kunaon aya hatena di Bandung. Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat si kos kieu masih salat. Sia keur di hareupan gua aing hate sia ka mana? Nah eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh ya. Diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar truk bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendeung bangsa Abdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya hayang bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi magrib ye di aing ye di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah deui kanu ngoran deui kanu kolot ya enggak cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh. Ya Allah ya Rabb anggihan ke malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi nih kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jeung pan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih atuh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur di damelna Tuan Syaikhul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syaikhul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang
Tuhan Abdul Qadir kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh. Tuhan Abdul Qadir jeung Kangjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae, bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dia kadeu ndak bareng geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain ditata di bebeja bah kasep amat jeung seungit amat tetep malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente mah pagon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos gitu Ariat Abdullah bin Umar mah tuh mata itu mata malaikat tentu kadul ya Allah. Bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril. Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam. Bangun teu bungahan teh biasa bae. Barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak. Aduh pohara jas. Diatur salaman ku Allah. Aya ente ente mah diatur salam ku calopan duit ke bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakara nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam. Kok kitu cek Tuhan saya tuh kitu. Jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan eta wali geus gaingna doa kos kitu nya atuh bacak laon Gusti teu kudu make malaikat atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal brak jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terus jawaban kali itu kun fayakun kok bisa kos gitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula dek ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat kan mantap urang deh sarua bae sagede Tuhan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah na tetep makasar ngadamal bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan peuting fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy tah atuh bisa teh Gusti Allah pun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang kitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti Tuhan Abdul Qadir ieu abdi mah hayang nyahobe segala rupa gengan hampura tetep nganaga hampuran Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomahna satu ketika Tuhan Syekh teh di imah di majlis teh aya di masjid teh aya di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris
nyana keur kieu bae diirak di luhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratang musapan dampal leungeun tuan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung tuan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cek hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk waeun jutaan lauk coba teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang maka lauk mantep jasa ye urang mah tung geus mantap birak lauk geus sebab udah diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka tuan Syekh begitu nyaba ka tuan Syekh datang ka dieu maung paeh begitu di dieu maung paeh langsung sujud da tawali ka tuan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung paeh ieu boga rasa takabur jeung tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan tuan Syekh melah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh tuan Syekh yeuh barang datang kadinya turun kek paeh mah ceurik nyana cek tuan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui hampura cenah kula kasobogan kula kajahoan ieu mah terserangan kula baukon balikna jauh hirupkeun deui we hae hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalam mau geus kieu atuh ulah kitu cenah mau ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya ho turun urang di mobil okay. Selamun urang nu bisa naikkan nyana atau nyana nu bisa ngegel urang asana nyana Masya Allah buyut Barzur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah ayo urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah dauta pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan cek urang atuh siap maung meureun ieu aduh ya Allah ya Rabbi ya awewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul penasaran datang deui ke dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak mendatang ke kula mah gampang pegatan sia kawin deui coba jeung nu sejen boting salaki sia letoy coba babari orang dokter lain naon lain itu tapi jangan mah datang deui ke dokter cek dokter diputus tetap mandul geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul urut
tukang urut cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak bisa babaraha tukang urut datang leh cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan tah ang datang ka Tuhan Syekh Abdul Qadir sakeuna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu teu diijabah sebab nyana mah hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nu kabeh untuk mementingkan diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangan dibikin baik kajen nyana mah teu dahar kos urang persis jasa urang ya Allah etalah mementingkan batur urang malayu atuh memeka batur urang heula sakira nya batur nyaplek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos kitu ngomong gitu teh kos nu bener henteu datang ka Tuhan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ya abdi rumah tangga geus belasan tahun Risak dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi pangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan Syekh langsung salat asup ka alam gaib dina salatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu boga nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti masanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti itu dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabb Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetap mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat geus teu kadeuleu ku maneh kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan teu kira-kira teu ngadoa masyaallah kagedep kali begitu kegenap kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan bisa ngadoa ieu guys pejakeun gak tahu dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab siapa sih ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti jaga berelah nyana tanah dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtin nya geus ieu syarat ulah dipikeun nya muhun Tuhan
Alhamdulillah sakilang setelah diberenya sabara nama anak mah ngan dah balik we ka imah langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot ngalahin bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tunggu segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki ngeunang 40 poe reuneuh deui terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsung deui orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus cek Tuhan Syekh diurus menang 40 poe renah deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetap jarak ke bunga alhamdulillah cek dana bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kemanjuran Tuhan Syekh tetap encan terlihat sebab luma anu kejadian zeknyana datang ke 7 mah berarti tertunda ieu mangan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae eta liong tinte anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah terus lain doa Tuhan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan begitu pizan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih paeh kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu leng-leng emang tas di mana cek tas di akhirat ambo jawa amat teh lalakon tas di akhirat sagala gas diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pinsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salakila tuh coba bae tingali tama mait saha barang di dulu sirah getihan kabeh beulah uluna ya ieu mah anak anak kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus ajuku lagi pinsan pohara jasa cenah aya naon ya salakina langsung mamawa liong tineng iji mati tuan sete ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka tuan saya bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat ya babejanya terus dibawa ka tuan saya bebejanya bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun gitu mah 2 bapak 7
berarti ya seolah-olah lain doa Tuhan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipicen ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek Tuhan Syekh pamenta ku pohara sia Tuhan Syekh langsung salat deui salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua ka wali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun mejakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari detes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar etanya nangahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir al Jailani di pohara aja saya ya Allah pernah kula gaya anu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung babari teh maksud gitu Pak teu kudu maksa tuh sih asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing dijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuhan sete Tuhan si karomana pohara amat lamun daek keula karomah imun daek geus moal kawadahan ngan kula membung embungeun cenah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ mah almarhum mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ke karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu juga bawa iya atuh supaya kelihatannya atuh bagus aja cek waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tak bisa asal dul zuhur berangkat sholat dul asar berangkat sholat dul maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boh karomah boh da eta mah pohara mah tetangga urang mah pan boh dibarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dibarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah tah
ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka surga ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka surga anta ulah cek cicing di handapeun kipas rendam aduh tapi surga yang loba jasa masya Allah karomah teu karasa tak karomah teh kos kitu nah ieu urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian atuh di Birma anu araya tarikot di dunia bagus pugu di Irak kemudian atuh ayeuna mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara jasa lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga itu bisa sebabnya menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang iyalah karomah Tuhan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa idza dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Tangkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al mukarramun para alimin ulama para asatid para habaib bil khusus pisan ka Kiai Haji Manarul Hidayat di Jakarta lo aslina geus kamaklum lembur oge ka Kiai Haji Jamaluddin ngaranna ge Solok Jengkol ngaranna ge Solok Jengkol mal aja di Jakarta ngaran Solok Jengkol oge ka kiai-kiai nu sanesna pun besan ti Kadumerak oge para besan-besan ti Bogor kumna nu haladir di dieu nu kusing kuring dimulyakeun mudah-mudahan sami-sami urang dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan singkat tatali parantos wengi oge kondisi simkuring kurang fit ieu mangan sakadar nyaritakeun soal ngaji bae majelis moal ka dibuka lantaran sakit ya masih keneh sakit kakarak ge ieu 50% geus beakna ulah hayang nyaho sakit karek 50% itu dihareup encan. Iya masjid dan masjid itu masjid iya insyaallah dibongkar bakalna masjid iya dibongkar
dihijikeun jeung MCK jadi ngahiji engke bakalna mentak moal waka dicaritakeun ieu soal majelis sebab kahareupna jandela ge can anggeus ulah sok hajua ka umang omong can anggeus can anggeus ulah waka umang omong kumaha bakalna kumaha engke bae kayak mungkin Manarul Hidayat geus kajopak ka artinya nangis kolot pan kula mah budak nya kula mah keur budak kene nya jadi profesor kula barang geus kolot kuari nya hirup kene haju gagah bae deui atuh gagah ge kadeuleun jerona mah sarua bae jam mobil gai tahun lama mah kitu-kitu bae tapi nu jelas masih eksis alhamdulillahirabbil alamin patali jeung ngaji insyaallah ayeuna urang malam Kemis ta minggu isuk henteu minggu deui minggu isuk henteu minggu deui berarti masih aya keneh waktu sabaraha tah sakitulah insyaallah urang mudah-mudahan panjang umur diberi sehat diberi semangat sebab tina ngaji urang bakal paham sakumaha tadi ieu dongeng ulama luar biasa memang ulama mah tapi hayang jadi ulama du bener teh hese gimana Manarul Hidayat ieu jurusanna proyek meureun sarua jeung ti Jamal yang Fudoli orang hijikeun habak da kadinya eta geus urang guari mau mulai ayeuna nu tilu kiai kiai proyek Masya Allah masalah atau bahasa kadar bahasa itu hati nama itu beda lamun orang ningali sirem di Quran dijelaskan bahkan ayah hiji sirem nu bakal asup ka sorga sirem asup ka sorga Masya Allah kusebab naon sirem teh wauh ka Allah sirem dongeng sirem loba tapi ayah salah sahiji sirem anu deku ngadoa ka Gusti Allah sirem ngadoa berarti kan pohara tapi lain eta nu paling hebat sirem keluar tiliang lah neangan dahareun Masya Allah sanggeus tanya neangan dahareun jang dirina oge jang pamajikanana mun boga jang anakna mun boga eta sirem tilok salah balik sirem tilok salah balik pan Ki Manarul Hidayat masalah balik kiai ge nya balikna teu beres tah sirem mati log salah balikna iyalah kehebatan sirem nomor kedua hudhud manuk asup ka sorga dina Al-Qur'an dijelaskeun man ya arul hudhud kunaon kaulah teu manuk hudhud sa Kangjeng Nabi Sulaiman aya naon dia hudud panjang mun didongengkeun mah telila datang sarekan ku Kangjeng Nabi keheula cak manuk hudud kula tetas ngapak aju manggihan hiji istana penghuni istana ratu ternyata nyembahna lain ka pangeran nah ieulah nu perlu dikanyahokeun cak manuk hudud Gusti Rasul ieu aya hiji ratu nyembahna lain ka pangeran lain ka Allah modal Kangjeng Nabi Sulaiman coba mereka itu deh ngirim surat Kangjeng Nabi Sulaiman dibawa ku hudhud surat dibawa ku manuk hudhud kemudian disampaikan Ratu Bilqis bisa jadi sujud ke Kangjeng Nabi Sulaiman yakni iman nah iya manuk imah lain dek nyaritakeun dongeng eta dek nyaritakeun manuk hudhud wauh ka Allah bandingkan jeung Raja Firaun gagah aya di nyana
pinter aya di nyana, keistimewaan aya di nyana, sugih aya manehanana, moal jadi raja Firaun lamun teu sugih, moal jadi pangeran nyana lamun teu hebat, nu mantak jana jadi pangeran teh di dunia hebat. Nah manuk hudhud mah wau ka pangeran, tapi raja Firaun mah malah nyana ngaku pangeran. Ieu manuk hudhud bae wau ka Allah. Nah di surga bakal aya, di surga bakal aya geus puguh anjing ashabul kahfi. Tah ieu lamun urang nyaritakeun seputar hewan-hewan kabeh ge horenganan hewan teh maca tasbih, maca zikir la ilaha illallah, sireum zikir ka Allah, manuk zikir ka Allah, manuk zikir ka Allah, anjing ya anjing. Lamun urang dek belajar tasawuf, urang kudu nyontoh anjing. Anjing mah tipeting tilok HS, Aisyah. Tuh kan, anjing batara sare tipeting. Oh, mal aya anjing HS tipeting mal aya. Jeung anjing mah lamun dibere di dahar teh dibere tilok maling anjing. Beda jeung ucing. Jeung nya nama tilok aya urusan proyek-proyek tilok aya. Tilok anjing. Tuh Haji Jamal weh cenah. Anjing hebat bata ka sorga. Tah iyalah di antarana deui nu paling hebat tawon. Masya Allah dina Al-Quran geus dijelaskeun ayatna eces luar biasa. Jadikeun minal jibali buyuta, sok jadikeun tah imah maneh tuh gunung, minas syajar tuh tangkal kayu, imah-imah sok dijadikeun trak banyak nanyiin imah di dinya sabaraha ratus sabaraha ribu eta tawon di dinya. Masya Allah hari haju kalaluar brang neangan kembang eta sakitu lobana tah liang henteu salah tah asupna balikna teh salah tilok aya ribut tawon jeung tawon salah imah tilok aya ribut salah imah tilok ai gimana dulu hidayat mah salah imah nu kuduna kan nu kolot kan nu ngorade tilu nya boga pamajikanna salah balik kan nu ngora mah lulu cukup yang ka neraka sakitu ge kiai. Iya mah cerita contoh doang tuh gitu ente ieu mah contoh lamun teu adil. Tah eta salah imah ngaranna tapi Masya Allah tawon sakitu ribuanana tilok aya salah imah sup kadinya jeung mawa kaistimewaan madu tawon salah sayjina aya nu bakal diasupkeun ka surga dina seluruh hewan mun ku urang dibacaan aya nu arasup ka surga. Sapi aya nu asup ka surga sapi. Tapi kula maca tina salah sahiji ahli filsafat Islam nu terlupakan Ibnu Sena lamun di Eropa mah disebutna teh Avicenna. Ibnu Sena teh eta teh seorang filosof, seorang pujangga, seorang ilmuwan, seorang julukanana dokter, raja dokter, malaikat dokter. Eta mah julukanana pohara kuloba-lobana tapi terlupakan. Artinya terlupakan teh henteu pernah we urang teh nyadap tina ilmu Ibnu Sena. Padahal pohara dina kitab-kitab kama qala Ibnu Sena terutama filsafat jeung ilmu-ilmu kedokteran. Nah, aya bahasa nu luar biasa di antarana nyaritakeun ruh, di antarana nyaritakeun makhluk. Lamun ku urang dibacaan, urang kataji, mun kabari ieu urang selalu nyaritakeun Jalaluddin Rumi, ieu Ibnu Sena pohara. Nyana nyaritakeun saya takut terhadap sapi sebab sapi punya tanduk. Dengan tanduk itulah saya takut. Budak leutik mah komo ka tanduk. Sapi sieun mantap kayak matador segala. Lamun henteu liheng ngulinkeun anak bisa dibadu. Nah iyalah sapi kulantaran boga tanduk dipake kasieun. Tetapi cak Ibnu Sena nya nama teu boga akal, bisa ditaklukkeun. Nu paling bahaya tanduk ieu adalah tanduk manawi.
di mana tanduk manawi ieu ngejak lantaran dibarengan ku akal bakal tidak mau tahu apapun yang terjadi siapapun pokoknya mah tandukna di mana geusna gadil bahaya. Boro-boro sagede presiden, boro-boro sagede gubernur, boro-boro sagede bupati, boro-boro sagede RT, Haji Pendi bae tandukna ngamuk. Waduh, masya Allah, Karim androk merosot. Iya gara-gara tanduk ya. Tuh kan. Nah, atuh komo gimana rul mah geus kudu dicaritakeun teman. Tanduk nanya nama kuari ge hudang bae. Tak ieu tanduk. Nah, nu paling bahaya adalah kiai. Kiai cek Ibnu Sena adalah boga tanduk. Tanduk ieu osok salah ngagunakeun kiai itu. Lantaran nyana boga dalil. Sebab pamarentah maling. Tilok make dalil, tanda tangan we. Pemerintah, bupati, gubernur jeung saha bae korupsi tanda tangan. Tapi kiai mah lamun korupsi teh make dalil. Nah, komo profesor mah bah, doktor bangsa kos karari. Itu dek maling teh dalil melulu nya mah. Dek maling bae make dalil. Atuh Ki Jamal bae lain dokter make dalil. Tuh nya mah. Tah iyalah nu paling bahaya ngagunakeun tanduk ketika digunakeun salah. Sebab naon? Disatukankeun tanduk aya akal. Sapi mah aya tandukan bisa ditaklukkeun lantaran akalan. Bisa lumpat urang, bisa nyumput urang, jeung bisa berbagai cara lantaran tanduk sapi sakumaha galakna bae ge tetep urang bisa kelid. Tetapi ketika manusia eta sorangan anu ngagunakeun tanduk bakal bahaya. Iyalah sebuah renungan anu istimewa, sebuah renungan anu pohara. Sehingga ada sebab manusia kabeh ngabogaan tanduk tergantung level-level tandukna. Di pemerintah, di kiai, di pedagang, di petani sarua pada ngabogaan tanduk iyalah anu kurang kudu disadari. Melalui ngaji orang bakal sadar ternyata horenganan tanduk lawan naonan tak urang ngaji teh lamun sakadar ngaji alfiah gampang, sakadar ngaji jamul jawame kecil. Urang dek ngaji naon bae ge tasawuf baca babari tapi menyadarkan diri bahwa urang teh eueuhna naon di hareupeun Allah ta eta nu hese teh. Sapira sagede aing di hareupeun Allah teh naon nu dibanggakeun. Murang ngabanggakeun dunia je dunia anu Allah, ngabanggakeun ilmu nu Allah. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa bae Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Khadir ketika Kangjeng Nabi Musa yang kapanggih dibere cara ku Gusti Allah akhirna amprok. Begitu amprok naik kapal naik perahu lain diceritakeun eta tapi ujug-ujug aya manu piit encrak haju manehanana nginum kana laut tek diangkat deui pamatukna ditoel ku Kangjeng Nabi Khidir Musa. Tah ilmu urang teh percis okos nu nyakrak tina pamatuk manu piit ilmu urang dibandingkeun jeung ilmu Allah ieu lautna. Masya Allah bangga ku ilmu hijab, bangga ku dunia hijab, bangga ku turunan hijab, bangga ku pangkat hijab. Hayang bener-bener ke Allah ulah aya nu dibanggakeun. Anta rabbi wa ana abduk. Gusti pangeran abdi teh hamba Gusti. Eta teh lain sakadar bahasa tapi praktekkeun ku urang bener-bener ngarasa bahwa Gusti teh pangeran, urang sebagai hamba. Hayang datang kadinya berarti kan urang kudu ngalalakon heula. Ngalalakon heula tuh kudu cara Habib Rozak pan teu puguh teh isi jelema tah lain sebenarnya. Sebut jelema. Ieu asal setengah jelema ieu mah. Aya eta keur ngalalakon mah kos kieu. Keur ngalalakon mah kos kieu ngaranna tah ieu teh. Ya. Lain keur ngalalakon beureun kabur ti pamajikanna meureun. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang renungkeun tina tanduk-tanduk tadi. Lamun urang nyaritakeun di Imam Jalaluddin Rumi nyaritakeun bulu merak, tapi Ibnu Sena nyaritakeun tanduk. Masya Allah panjang ceritana
kabelah ditunaya hiji kiai ibadah ka Gusti Allah sanggeus ibadah ka Gusti Allah ngarasa bahwa aing teh kapan kiai tak boga rasa aing kiai berarti tanduk teh bijil langsung diturunkan ke Gusti Allah turunkan hampir jatang ke pangkat waliun min auliyaillah turun kan turun tina pangkat kewalian turun tina pangkat kasolihinan nu nyaho iwalti dirina maksudnya dirina nyaho apa teh nyaho dirina mah kok bisa nyaho lantaran tata dina lazat ibadah jadi henteu nikmat ibadah jadi henteu nu tata dina daek kudang penting wari kerek bae nu tata dina daek ngaji wari henteu eta mah kos kitu mah masih kana babar ieu mah tadina lazat kan geunah urang baca Quran teh lain tamatna ngeunahna ngeunah teh lain ngeunah suara jeung makharijul huruf tapi ngeunah teh hese nyaritakeunana sebab eta mah ruhani urang teh ieu teh nyaritakeun tentang ruhani lamun tadi urang nyaritakeun teh nyaritakeun jasmani bae kula mah tadi nyeleki fudoli mawaan naon ngaranna mawaan itu tadi dah mawaan konsumsi cau sagala jeruk rut asa-asa maraban lauk lele nah ini urusannya kan jasmani mah urusan anda jasmani nah urusan rohani kudu lepas di urusan jasmani lamun urang encan bisa lepas tina urusan jasmani rohani urang tetap masih kababawa ku jasmani bae nukos kitu ngaranna masih tahap biasa bae sanajan ilmuna hebat sanajan ilmuna luhur masih kena kababawa ku urusan jasmani ruhani encan timbul masih ke tahapan bawah kene masih biasa kene nah iyalah urusan carita ilmu jang ibadah teh ya maksudnya supaya bener-bener mantep ka Gusti Allah urang lelitikan bulan puasa bae bulan puasa lantaran teu dahar teu nginum teu jima jeung pamajikan eta giat tarawehna giat taraweh haju baca Quran ge alhamdulillah baca Quran alhamdulillah Quran teh dibalik-balik bae ke urang tah dibaca mah wallahu alam tapi nu jelaskan nyekel mah osok nah dong ngadengekeun nah eta sakitu bae eta sakitu tah ruhani geus timbul ruhani komo lamun dibebenerankeun itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di awak urang aya ruh ieu adalah sok disebut nafas atau jiwa nu aya di jero jasad percis kos manuk terkurung dina sangkar nyana merindukan alam bebas manuk di mana di kurungan teu betaheun sebab manuk teh di alam bebas hayangna saenggeus dah hirup di alam bebas manuk nu paling hebat manuk di mana enclak dula heula geus anu mau jepretan jeung nyana enclakna teu meunang sambarangan ieu bakalna potong atau henteu manuk bae berpikir sampai ka dieu cak Ibnu Sena hebat da Ibnu Sena nilik manuk ketika dek anteng dula aya eueuh nu ngajepret eueuh nu mau mimis ketika aya hiber eta manuk cerdik nu kos kitu ngaranna eta manuk hebat nyana di alam bebas di alam luas ngeunaheun manuk teh eta emang alamna ruh urang sebenarnya mah ayana di alam bebas artinya aya di alam bebas teh di alam ruhani tetapi urang kunaon haju di alam jasmani bae urang teh di alam jasad bae nah ketika urang terus-terusan di alam jasad itu pernah ngarasakeun ruh urang di alam ruhani urang kieu bae ya hirup teh kieu bae masalah sehingga ieu mah keur carita batur nu kurang disebut tadi Gus Dur nu kurang disebut Kyai Haji Asy'ari urang disebut Buya Cidahu Buya Dimyati nu kurang disebut-sebut Kyai Asnawi nu kurang disebut para aulia-aulia Allah etalah jelema-jelema nu hirupna teh anu geus kakalayangan artina kakalayangan teh lain hiberan rohna henteu katula katali henteu naon kitu tersangkar ku nafsu-nafsuna nah sakitulah kalimat rahimakumullah jang sebuah renungan di diri urang aya ruh urang okos manuk di jero sangkar hayang ibadah kadang-kadang kabawa ku awak
awak kurang tunduh terjadi urang hayang ngaji kadang-kadang ke bawah ku urusan bisnis terjadi urang hayang ke Allah kadang-kadang ke bawah ku babaturan urang lamun nyaritakeun sebuah penyakit ya urang penyakit stres datang ke pemerintah atau datang ke kafir nasihatna pasti kamu harus banyak istirahat dan kamu harus banyak cari angin segar ya lebaran ya kira-kira ulah yang stres maka itu ke Karangbolo refreshing tah kaki Jamal teh ge kos gitu waduh cenah ieu can OTW naon OTW tuh kan aing nyaho di sia mal segala OTW aing gimana rumah OTM eta mah leuwih teh mah nah iya jadi nasihatnya kos gitu teh nasihatnya refreshing lah ceknya coba luangkan waktu tuh ningali pantai luangkanlah waktu tuh ningali gunung luangkanlah tak eta teh nasihat kafir nasihat munafik nasihat jelema bodoh nasihat kiai mah lain kitu ya stres ya Masya Allah dekatkan diri kepada Allah tuh coba galaman kaki Jamal Ki Jamal kula ieu pikiran ada rumek bae kunaon emang nyaho kumaha oh coba dekatkan diri ka Gusti Allah cak Ki Jamal kan kos kitu puguku lagi ngadeketkeun diri je puyang cak Ki Jamal teh tah yes eta beda nasihatna ya lamun nasihat jelema-jelema munafik pasti seperti eta tapi nasihat ahli Allah lain buka Al-Qur'an baca renungkeun ieu jadi obat syifa kan geus dijelaskeun dina ayat lagi syifaul lima fis sudur buka ayat ulah loba-loba saayat renungkeun asupkeun ka dieu ayat nu mana anu kira-kira asup ka hate kos kitu nasihat ulama mah jadi lamun kuari urang ningali seputar lebaran geus puguh mudik tamang geus masalah silaturahmi ieu kolot masih kena ke Karangbolo moal kudu dijebejakeun nu mana kolot na loba di depan kolot ye tuh sok satakolan kos kitu deui atuh sia mah kudu nyirikeun ka moal endog-endogan kotok endogan tenang bae sih tenang mana kolot kos kitu nah eta nurutan munafik eta kos kitu geus kolot mah Masya Allah baca Quran renungkeun asupkeun ka jero hati ya Allah ya Rabb. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ku ngaji bakal kabongkar syariat bakal kabongkar thariqah bakal kabongkar hakikat bakal kanyahoan urang mun ngaji hakikat saeutik bae tentang ruh cak Gusti Allah berarti hakikat qad araftani qabla dunya anjeun geus wau ka kaula memeh aing nyieun dunya eta bahasa Gusti berarti bahasa hakikat geus aing nyieun dunya ja'altu kulla syai'in laka aing teh nyieun sakabeh perkara jang maneh hatta jannah sehingga surga jang maneh tapi maneh ulah hayang kana dadamelan kaula ulah hayang kada dadamelan kaula termasuk surga manehna mah ka kaula ngadamel ka anjeun li jang kaula lain jang sorga eta kan bahasa hakikat aing ngadamel dunia jang maneh aing ngadamel sorga jang maneh tapi manehna ulah hayang ka dunia ulah hayang ka sorga ka aing urusan jang manehna mah jang maneh tapi siana ulah ka dinya lamun siana ka dunia aing cemburu lamun sia ibadah hayang ka sorga aing cemburu eta mah geus teu kudu dihayang-hayang tapi jang maneh eta kan bahasa hakikat kos kitu urang bakal paham dina bahasa-bahasa hakikat urang ngaji ihya teh lamun teu ngarti bahasa hakikat bakal nyasab urang ngaji hikam mun teu ngarti kana bahasa hakikat bakal nyasab da modal tadi eta teh bahasa hakikat bahasa Gusti ngaranna aing ngadamel dunia jang maneh aing ngadamel surga jang maneh tapi maneh ku aing dijieun lain jang dunia lain jang surga jang aing eta kan luar biasa eta bahasa lamun maneh masih kana hayang ka surga di kana neraka heula sia ku aing sia mah jang aing nah
numadak litakuna manzori wali akuna manzoruk supaya aya anjeun teh pangdeuleu kaula jeung aya kaula pangdeuleu anjeun kula neuleu ka anjeun anjeun neuleu kaula masyaallah saling memandang mantak anta budallah ka annaka tarah wa illam takun nah ieu bahasa hakikat jadi lamun urang nyaritakeun bahasa hakikat sakabeh aya hakikatan sakabehna aya hakikatan urang bakal paham Allah engke bakal nu mere pahamna seperti bahasa hakikat kullu syai'in yad'uk sakabeh perkara ngajakan ke maneh aing teh nyieun ruh ieu bahasa tadi aing teh nyieun ruh memeh dunia sanggeus maneh diasupkeun ka awak haju kuari aya mataan aya ceelian dibere watek mata boga watek ceuli boga watek sehingga roh lupa ka Allah ka bawah watek mata cek Gusti Allah likulli syai'in wajah setiap perkara aya beungetan kunaon atuh beungeut maneh teh resep kada li nafsi awak maneh ta ieu beungeut maneh kunaon resep ka awak maneh ta ieu nu jadi bahaya ge urang resep ka diri urang lain ka Allah nu mantak urang make baju kieu ge resep ka diri urang nu mantak make jas ge Haji Pendi henteu malam ieu mah laku meureun di jalan ya nah ieu teh resep ka awak nah iya urang resep ke awak urang teh ya ngahalangan ka Gusti Allah eueuh jelema luhur ku jas eueuh jelema luhur ku jubah eueuh jelema luhur ku pakaian eueuh jelema luhur munggu Allah ku pakaian jeung dunia hiji we ruh urang wauh jeung Allah urusan kos kieu mah urusan amrang sapira lama kuari anyar dibumule ku urang isuk pageto mah bolong dipiceun atuh urang kamari ieu teh ngamumule ieu teh katipu ja ujung-ujung nama dipiceun urang geus sabaraha taun kikituan geus sabaraha taun urang kikituan likulli syai'in wajah tiap perkara ngabogaan beungeut kullu syai'in yad'uk setiap perkara ngajakan ka anjeun urang liwat ya urang liwat be urang lapar diajakan ku tukang uduk udali ka dieu ini uduk nih mantep nih ada udangnya bisa dikredit deh pud uduk bae bisa dikredit uduk urang liwat deui ka tukang sao ngajakan sesuai jeung nafsu urang kadi ieu say aya deui ku aya tukang salak ieu salak Banten ieu mah hiji ge ti Banten ka Tangerang teu beak udah gak ada salak Banten ti Banten datang ka ieu mah teu beak hiji ge masyaallah kesem tadi ajakan urang eta kakarak uharal nu kos karar itu diajakan ku pakaian diajak madak liwat urang ka ditu poe Minggu tuh set kapuri atuh pan mata teh tungkul kieu teu bisa dula deuleu we itu bagus tuh warnanya hate urang ngomong kos gitu sebar duitnya itu bagus sarua jeung di Tanah Abang tah kos gitu teh ngan aing mah gengsi atuh mah nya aing pan Haji Pendi mah nya meuli di dieu aing mah luhur eta mah tambah tah mah nya resepnya haju agul atuh tambah hijab dah tambah hijabna ge nyundul ka langit tambah tah eta kan geus kitu nah ieu kullu syai'in yadu kabeh set Allahna pohoan eta kan bahasa hakikat nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah engke urang bakal dibere paham ku Allah sebab segala rupa ngajakan ngomong ka urang ngajakan ngomong teh lain ngomong kos urang kieu tapi ngajakan seakan-akan bicara seperti etalah ilmu Allah seperti etalah hakikat seperti etalah keistimewaan sirrun min asrarillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai pembukaan Jamal alhamdulillah kimanarul hidayat ate mengkula geus akrab ti baheula alhamdulillah wari atuh terus nyambung kembali. Kemudian atuh naon kitu ngaranna urang kuari ieu ngaji di mimitian ditambahan ku kulajang sebuah renungan sing ada tanduk sing ada ruh ya supaya wauh ka Gusti Allah ulah salah balik eta geus dicaritakeun ku hewan-hewan bae tilok salah balik kunaon jelema salah balik. Nah ieu sebuah renungan berarti ayat tidak jujur di diri urang. Lamun tadi kimanarul hidayat caritakeun pemerintah jujur, iraha sih manggihan pemerintah jujur. Heuh iraha maksudna. Henteu ieu mah teu kanu saja ka kimanarul bae.
pernah manggihan pemerintah jujur geus bae engke jawaban engke bae urang duaan bae kiai proyek mah ja nah ieu minggu isu teu minggu deui hampura kula kaki Jamal karena akrab atuh kaki Maralu akrab komo kudu 5 alo atuh Habib Rozak mah tama uulinan kula deh tuh geus eueuh asa-asa jadi urang kabeh aja da ieu mah dicukupkeun sakieu sekali deui mudah-mudahan jeung urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan abah kula kasalahan ibu kula dosa-dosana dihampura ku Gusti Allah dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kitu keneh guru-guru urang nu lain mudah-mudahan dihampura dosana tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana kitu keneh bapak-bapak urang dulu-dulu urang nu geus mararaot mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana akhir hayat urang husnul khotimah di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah di bawah benderana sakitu bae amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin satacana teu kudu sasalaman Kiai bareng jeung kula kabeh engke nu lain kiai ge atuh silahkeun bareng ka imah kemudian di dieu disadiakeun teu kudu aya nu sasalaman kemudian dipersilahkeun di dieu di imah ge aya prasmanannya sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.